bogaan hikmah anu luar biasa cok geradahar sakedeung saeutik we di dahar ujianna bloy bakal nyaho naon wae di sorga naon wae di langit naon wae di bumi poe bakal kadel percis kos malaikat teh pokona mah nyaho ka ditu bakal bisa hiburan kos malaikat isat tangkal kayu duki nuantak ku Gusti Allah diomat-omat ge beusi tambah kapinteran tukang jeung Nabi Adam ye wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin kulantaran didesek ku Kangjeng Nabi Adam maknya akhirna timbul supaya ngayakinkeun ka Kangjeng Nabi Adam timbul bahasa anu nomor hijina iblis sumpah di hareupeun Kangjeng Nabi Adam wa qasamahuma dab adik sasalaman wallahi billahi tallahi wahara demi Allah aing ngomong kos kitu soteh aing ku sebab karunya ka anjeun ulah datang ka diantepkeun di sorga teh eta bahasa larangan lu asli mah eta sabenerna mah ngamanggakeun yang beusi maneh engke lu bakal nyaho teh beusi takabur kan geus nyaho maneh mah sifat takabur geus nyaho maneh mah istimewa ja malaikat ge ngahormat ka maneh sakitu ge malaikat lo bakal nyahona ditah ngahormat ka anjeun kok mun anjeun setarap jeung malaikat ai utamana mah tetep utamaan anjeun ya maneh mah nabi ngan ka nyaho mah pan tetep lobaan malaikat mun anjeun ngadahar eta wallahi demi Allah maneh bakal leuwih istimewa tibatan malaikat deuh moal paeh-paeh eta mah atuh lamun percaya bae mangga lamun teu percaya atuh saboro inni lakum laminan nasihin tugas ka ulama ngan sakadar nganasehatan ka anjeun masyaallah aduh ngeunaheun kana jantung asana tiis jasa jantung tiis ya Allah geus lah sakitu bae cek iblis teh kula mande ka dunia deui bae tamat tinggal dipikirkeun bae kurang kumaha nu jadi prank nganasehatan batur momoal aya nu nganasehatan modal kitu mah rahasia tah mah sabenerna ngan lah atuh ai kudu dibikeun rahasia tinggal rahasia geus bae geus nah ieu mah pililian bae bener ya iblis moal sumpah ka ulama ke wallahi billahi tallahi lamun lain rahasia moal kudu make sumpah masya kumaha atuh Kangjeng Nabi Adam teh langsung juan yang Siti Hawa gadeuketan kana eta tangkal kayu dicekel-cekel ku Kangjeng Nabi Adam buang beureun heuh sakumaha cak iblis ieu tangkal gandum teh mun kurang di dahar urang tambah ilmunya kana segala rupa jeung meureun urang teh jadi langgeng moal dipaehan ku Gusti Allah Hawa istriku tercantik istriku yang setia yuk urang dahar yuk atuh kumaha kakak bae ja asana ku jelas jasa eta iblis gara sehatan ka urang make sumpah segala meureun manan kitu ge dedeum jeung nyaheun ka urang teh urang dahar bae atuh hayu yuk didaharlah ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa kumaha barang didahar فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة maka ku gara-gara iblis kana sehatan make sumpah nu sakitu hebatna atuh iblis garana ge orenganan iblis tetep bae nya nama pinuh ku tipuan dengan tipuan iblis Adam kita turun ti sorga gara-gara nama bigururin tipuan iblis padalauma maka nurunkeunlah iblis ka Adam jeung Hawa tina tempat nu sakitu mulyana sorga bigureun ku tipuan iblis anu nipuna teu kira-kira siga anu
padahal manipu limit bahasana bangun seserahan teh temari daek bae manggarin teu mah atuh nyanggakeun sadaya-daya cak iblis ngan ari kaulama tugasna ngan sakadar nganasehatan demi Allah billah tallah mangga tamah nah kulantaran didahar ku Kangjeng Nabi Adam falamma zaqal syajarata barang didahar ku Kangjeng Nabi Adam saketika ekna kana wadah lahumma sauatuhuma mahkota halali berpakaian-pakaian ararindit kabeh ucutan satalanjang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teu daekeun baju nempel di awakna diudag geus teu bisa make mana bae geus teu bisa bae satalanjang bae Adam jeung Siti Hawa teh Kangjeng Nabi Adam masya Allah idinya tembong dubur jeung kubulna tuh Kangjeng Nabi Adam teh kulantaran ngarasai sin jeung sieun ka Gusti Allah topi koyok sipani idinya nyokotan dang-daunan waya di sorga min warokir jannati dadaunan dang-daunan teh dipake ampok-ampok ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh ngan sakadar ampok-ampok doang dipake ka awak mah teu bisa dicokot daun pakai ampok-ampok nutupan kubul jeung dubur kitu kene Siti Hawa sataranjang di sorga teh masya Allah karim kemuliaan jeung keagungan kemegahan anu dibikeun ku Gusti Allah dengan sendirina copok kabeh teu bisa dipake wa nadahuma rabbuhuma lam manhakuma tilkuma syajarah Allah ngagerok ka Kangjeng Nabi Adam nadahuma rabbuhuma Adam Hawa alaman hakuma antil kuma syajarah lain taing nyaram ka sia pasdas kisaram ku aing dicegah eta masih hade wala taqrabah hadis syajarah mun kumaneh di dahar teh pan fatakula mina zalimin teu gade Adam Hawa dicacak di jalak beak Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di sorga dicerekan wa aqul lakuma mana geus ngomong ka sia Adam jeung Hawa kade inna syaitana lakuma atuwwun mubin pan setan teh musuh jahat coba ka goda keneh bae sarekan Kangjeng Nabi Adam cerik jeung Siti Hawa geus teu bisa kukumaha lantaran atuh memang geus kieu meureunanan maksiat ka Gusti Allah teu nurut kana omongan-omonganna. Didinya Kangjeng Nabi Adam berat didinya sujud. Ulah sujud. Lain sama sujud di dia mah. Pengabdian sia datangkan dia Adam. Hawa. Kunaon sia teu nurut ka aing? Idinya Kangjeng Nabi Adam ngadua qala rabbana wallahu a'lam san rugi laramena bakal kumaha ke diturunkeun ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa wah ujianna batalkeun ngabesan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah. Ucap sama Imam Qurtubi moga ngarahmatan hu Imam Qurtubi safallah. Wa mithlu ma fu'ila bi Ubaidillah lan utayum pamane barang kang den pigawai makalawan ki Ubaidillah bin Ziyad kadzalika. Iku kaya mangkono-mangkono ma fu'ila den pigawai ma ibasibni artad kalawan ki Basri kang petang ki artad Al-Amiriyah alladhi hatakal Islam kang ngarusak ya bisyurni Islam wasapakalan numparkan ya bisu adamal harama ingetih kang harama patalalan ngabunuh ya bisu ahla baiti Rasulillah ing ahli bait Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yari lahu lan orang ngaraksa lahu kado bisu afazimamu pirang-pirang tanggungan Wadzabahalan ngabunuh ya bisu ibni Abdillah ing anak rarane Ubaidillah ibn al-Abbas bin Abdul Muttalib
wa umalan lahu tai karone ibni Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muttalib saghirani ko kang cilik karone baine yaday ummiha dalam antarane arep mboke karone ibni Ubaidillah iya muhanikang bubungahan ya kang lagi bubungahan ya karone ibni Ubaidillah wa umalan utaya ibni Ubaidillah iku Qaimu Abdurrahman padzahala aklu ummihi maka ilang apa akal mboke karone ibni Ubaidillah salat lan dadi ya ummu kalmat dunatiku kaya wong kang edan waruya lan riwayatkeun warwa Ibnu Abi Syaibah lan ngariwayatkeun sapa Ibnu Abi Syaibah fi musnadihi dalam kitab musnad Ibnu Abi Syaibah anna Muawiyah taing satuhne Muawiyah arsalaiku ngutus yang Muawiyah bisr nartat ingki bisr kang putaing ki artat pijai sinazimin dan tentara kang agung badat takimil hakamain ing dalam sausen nga hukuman hakim rara pasar maka lumaku ya bisulan kabeh yang dayas lan jayas binasam saking samata qadamul Madinah tamalah malatu maka ya bisulan jayas kabeh ing Madinah wa milul Madinati lan utawi gubernur Madinah yaumaidin dalam hari kalaiki kodamu iku min jihati Ali bin Abi Thalib atau saking arah ki Ali kang butang ki Abi Thalib radhiyallahu anhu ganilar benu sapullah saking Ali wa Abu Ayyub Al-Ansari utawi amilaiku ki Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu muganilar benu sapullah saking Abu Ayyub sahibu Rasulullah kang ada sahabat Kangjeng Rasulullah paparo Abu Ayyub Al-Ansari maka lumaku sapa Abu Ayyub Al-Ansari wallahi qala nemu ya Abu Ayyub bi Ali kalau nada radhiyallahu anhu ganilar benu saking Ali wa dakhala bisulan manji sepagi bisual Madinah taing Madinah pasaida makamu gaya bisu mimbar haing mimbar Madinah wa qalalan ngucap ya bisu aina syekh ikun diutawi syekh insun allazi ahituhu kang wis jangaken insun ing syekhuna ing dalam kana pangambilan sikalon kamayani nijaya bisu Usman dapan ing Usman kang lapuan kang putan ing apon radhiyallahu anhu ganil rabbu subhanahu saking kana Usman dapan sumagala kali-kali ngucap ya bisu wallahi supaya insun demi Allah ya ahlal Madinah ya ahli Madinah laula mauhida ilayya Muawiyah laula ma'ahida lamun oranana uti barang kang ngajanggikeun maring ingsun sapa Muawiyah matarak fil Madinah maka ora ninggal ingsun dalam Madinah muhtaliman ingkang parak balik illa qatal tu angin ngabunuh ingsun ing mutalan sembah mara ahlul Madinah kari marenta ya bisu ngali Madinah yubayu ingin tabarat ahli Madinah li Muawiyah takade Muawiyah arsala lan gutus ya bisu ila bani Salama maring bani Salama qalan ngucap bisu malakum indi aman orang nana ikut tetap kada sila kabeng dan saning sunutai keamanan wala sabiqalan orang nautis sabiqa hatta tu tahun hatta tatuni malatarka sila kabeng sun nakani sila kabeng sun bijabir bin Abdullah kalan Jabir kaum Abdullah fa khubira bidzalik maka den caritakeun bidzalik kalawan mangkono qala malakum indi amanun sapa Jabir fadala maqbaqantalakum makalumaku Jabir hatta qala malam manjing Jabir ala ummi Salamah maring Ummu Salamah zaujin Nabi dari Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngucap Jabir ya ummah duh mbok ingsun innahum yatlubuna satuhune ya guys kunyarupri ya guys kabehan ubaya ingin ta bayat ingsun salim Muawiyah ta kada Muawiyah faqala maka ngucap ya Ummu Salamah lahu kada Jabir ara an tubay'a ningali ingsun intabat sira wa illam tubay'i qataluka maka bakal mataini ya jaz ka ing sira faqala maka ngucap Jabir hadhihi bi'atu dhalalah wa taykila bi'atiku bi'at kang sasar thumma inna Jabiran ata Bisra kari-kari satuna Jabir ketika Jabir ing Bisra wa bay'a ulan bi'at Jabir ing Bisra Muawiyah takar Muawiyah wa hariba Bisra durat lan ngaruntukeun sebagai besut ing pirang-pirang umat kasiratan kang kabil Madinah ting Madinah sementara kali-kali lumaku kitu
ya bisun hatta malah takaya bisun maka biya Abu Musa lan ikut tetap dalam maka uta Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kanilar penusu saking Abi Musa fa khapa Abu Musa maka di sapa Abu Musa lan singat sa Abu Musa ayatulah ing sing temataini ya bisu ing Abu Musa pahriba maka Abu Musa fakila zalik maka daun sabakan apa zalika mangkon hariba di bisun kalau bisu bakala maka bisun malkun ta malkun tu orang yang sun ikut daripada temataini sun ho ing Musa badan akhlak yang saya enta muacat ya Musa alian ningali falam yatlubu bisul makaran yuprihu ing jahu ing Musa sababisun pada zalika nabi mangkono hariba summa kataba Abu Musa kali nyuratan sa Musa ilal Yaman maring Yaman anna khailan mabunsa ilaikum satuhune bala tentara kuda iku kang mabung satun kan yang tuslikum marisai kami muawil sakim muawiyah lian zura darpun yang temadain ya khail ashab aliin wa amilhi ashab ali lan amil ali beliau ni yang apabila nasumakan dan sumber Abu Musa zalika ing mangkono zalika ing mangkono kataba Abu Musa sumamado bisun kali-kali lumaku sapa kali-kali lumaku sapa bisun lil Yaman wa kana amilun lana sapa wa kana amilu ali wa kana la amilu ali lana sapa amil ali biha ing dalam Yaman iku Ubaidullah bin Abbas alamma balago maka sama-sama tu maka hu Ubaidullah amr bisin apa perintah bisin perro maka lumaku iya Ubaidullah ilal ku maring ku pahatta maladaka iya Ubaidullah alian ngali fastakhlafa lan nandaikan khalifah iya Ubaidullah alal Madinah ingat sa Madinah Abdullah ibn al-Madaini al-Harisi fa'ata bisun maka tegasa bisun faqatalau maka maten ya bisun ing Abdullah wa kutila mau ibnu London pada sumertane Abdullah safanak Abdullah rajalan babalik bisun ila Syam maring Syam nyaritakeun tentang kelanjutan pembunuhan tentang Sayyidina Husain anu kamari ternyata pembunuhna dibalas langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teureun-eureun di zaman Kangjeng Nabi Musa memeh Kangjeng Nabi Musa memeh Nabi na terus tentang Suriah, tentang Palestina, tentang Mesir, tentang Baghdad, tentang Iran, tentang Mekah, tentang Madinah. Memang etalah negara-negara tertua di dunia. Mantak kurang Suriah kuari perang teh aneh, Baghdad perang teh aneh, motif-motif perang geus macem-macem tiba. Mantak kuari mah komo ieu mah hese urang nyaritakeun peperangan nu ayeuna mah. Lantaran Yahudi Nasrani, Yahudi, kuari keur bener-bener manehanana ngadu-ngadukeun Islam. Sehingga tafsiran-tafsiran tentang peperangan Persina macam-macam. Nanti urang mah tetep bae, khususna urang ngadoa jang diri urang, jang keluarga urang, jang negara urang, supaya urang dibere keamanan ku Gusti Allah. Jeung urang doakeun dulur urang nu di Palestina, dulur urang nu di Irak, dulur urang nu di Suriah, dulur urang nu di Mesir, nu di Turki, mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gila model nu terjadi terhadap Ubaidillah bin Ziyad, kadzalik itulah terjadilah terhadap Bishr bin Arqad sebagai pembunuh al-amiri alladzi hatakal Islam nu ngarusak terhadap agama Islam. Anu numpahkeun darah peperangan di luar sabilillah yakni damul haram. Manehanana teu kira-kira ngabunuh ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keturunan Kangjeng Nabi Hasan Husain berikut incu-incuna dibunuh kabeh. Walam yar'alahu jazama jeung henteu ngaraksa kapanehanana pertanggungan teu aya kumahanyana bae. Bahkan nyana mencit ibnai Ubaidillah bin Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib gaduh putra ngaranna Sin Abbas, paman Kangjeng berarti manehanana teh. Kemudian boga anak ngaranna Ubaidillah, boga anak dua, lalaki dua anak, masih budak kene, buluh bae. Masya Allah. Saghirani huma saghirani baina yaday dibunuhna di hareupeun indungna.
kermejehna lulumpatan sesenangan yang rohani. Hiji ngaranna Ki Qayyum, dua Ki Abdurrahman. Atuh kulantaran dibunuh di hadapan indungna. Fadzahala aqlu ummihima, akal indungna hampir stres. Deuleu dihareupeun indungna langsung dibunuhna. Masyaallah mantak qasarat kal majnuna. Itulah kekejaman-kekejaman nu baheula. Mantap. Datang ka kuarit terus bae. Ya Allah, ya Rabbi. Ibnu Abi Syaibah ngariwayatkeun dina musnadna sanyana Muawiyah ngutus ka Bishr bin Al-Tad melalui tentara anu luar biasa sabada keputusan dua hakim supaya berangkat di mana ieu di Suriah, Sam, Damaskus, ka mana? Ka Madinah. Berangkat. Saat eta nu jadi gubernur di Madinah diarah Ali bin Abi Thalib, Abu Ayyub Al-Ansari sebagai sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang ku anjeunna supaya diduduki ku anak buah Muawiyah. Maka Abu Ayyub berangkat manehanana meninggalkan Madinah manggihan ka Sidina Ali. Asuplah Sidina Ali kan aya di Kufah harfu eta. Kemudian manehanana lumpat ka ditu ka Kufah ka Sidina Ali, ditinggalkeunlah Madinah. Asuplah Bishr ka Madinah, langsung naik mimbar lantaran gubernur nang geus teu aya. Nyana ngomong ayeuna sayyidi, mana sayyidi alladzi ahidtuhu bil amsi nu kamari kukula geus kajangjikeun ulah ka mana maneh? Ulah ka mana? Hiji turun atau dibunuh. Ternyata geus eueuh. Nomor hiji, nomor kadua mana Utsman bin Affan? Tangan punya dak dibunuh deui bae. Masya Allah. Semoga cak bisu wallahi ahlal Madinah laula ma'ida ilaiya Muawiyah lamun Muawiyah teu janjikeun ka urang mataraktu fil Madinah mu'taliman illa qataltu moal ninggalkeun ka budak nu kakarat balik deukeut menghadapi balik kecuali kukula dibunuh kajian kuku bangge sahabat dibunuh. Pohara ieu kikiriman Muawiyah dahsyat jasa. Suma amaru ahlal Madinah yubayyu lubayya. Nyana maksa ka ahli Madinah supaya ngebeat. Supaya beat percaya bahwa Muawiyah lah sebagai pemimpin umat manusia di dunia. Khususnya di belahan timur tengah umumna sadunia supaya beat ka Muawiyah dipaksa. Wa arsala ila abisla bani Salamah, anjeunna ngutus ka bani Salamah wa qala malakum indi amanun wala sabiqah hatta atauni bi Jabir. Moal aya keamanan jeung moal aya kangeunahan sehingga maneh ngadatangkeun heula ka Jabir. Jabir bin Abdullah ieu sebagai gangguanana coba datangkeun. Bejaan ki Jabir bin Abdullah. Ternyata Jabir bin Abdullah lompat datang ngadatangan garwa Kangjeng, istri Kangjeng nu masih aya kana yakni Ummu Salamah. Jadi nyana nyarita ya ummah innahum yatlubuna an ubayya li Muayyah. Manehana nita supaya urang meat kumaha untuk penyelamatan. Takolat cek pamajikan Kangjeng lahu awa an subaya beat bae untuk menyelamatkan wa illa qataluk lamun anjeun teu beat maneh bakal dibunuh kajen ku kumaha. Mantap faqala hadhihi bayatud dalalah ieu mah beat dalalah koskuari. Koskuari teh isis teh lamun beat ka manehanana salamat mun teu beat deuk saha bae ti golongan maneh bunuh bae. Ieu kan teu beres ieu kuari masyaallah. Ka Indonesia kan geus asup kuari. Masih dirahasiakeun lantaran aya sabaraha kiai anu dicomot kuari ku ISIS. Mantap kuari teh urang kudu jaga-jaga di Banten geus siap. Jawa Tengah, Jawa Timur. Ngan untung alhamdulillah pemerintahan urang tanggap di bawah Presiden SBY keunih kuari. Allah alamun SBY nu eta. Si masih heran. Bangun sentimen dah gitu. Hai. Mungkin bakal timbul bendera-bendera seperti bendera Kangjeng Nabi. Kan Kangjeng Nabi pupus teh benderana warnana hideung. Tulisanana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Bendera eta kan eueuh. Ketika Kangjeng Nabi pupus bendera eta teu aya. Adapun nu sejen makan araya pedang Sidina Ali kuari di Turki aya.
gelas patilasan Kangjeng Nabi di Turki masih kena aya, tarumpah Kangjeng Nabi di Turki masih kena aya, rambut Kangjeng Nabi anu dibagikan saat haji wada di Mina di Turki aya, di Baghdad aya, di Mesir aya, di sababaraha negara aya, di Suriah aya, araya tabak kabeh. Bahkan sorban Kangjeng Nabi, sorban Sayyidina Ali masih kena aya. Tapi ieu hiji teu kajahoan ka manana. Bendera Kangjeng Nabi warna hitam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urang lamun nyaritakeun kos kitu, menyaritakeun di Indonesia. Bung Karno luar biasa menggebuna, berapi-api ketika pidatonya meyakinkan terhadap bangsa Indonesia untuk membela bangsa negara jeung agama siapapun, pokoknya mah ganyang. Mun urang nyarita tentang pidato Bung Karno, urang kabawa pinter, kabawa terharu, kabawa menggebu-gebu. Urang eta terharuna hati Bung Karno. Ganyang musuh. Kacaritakeun Bung Karno maot pedang kerisna. Nomor kahiji, nomor kadua itekna, nomor katilu cincinna, nomor kaopat bendera sangsaka merah putih nu asli. Eueuh nu sabener. Apa kula buka rahasia ku ari bae. Eta nu aya lempengan nu kamari diganti teh eta ge teu asli, nu asli mah eueuh. Nyana sakitu nyaritakeun asli-asli teh yaeun berarti. Berbarengan dengan keris Bung Karno, cincin Bung Karno, buah ieu ya. Entah kieu moal dikamamanakeun kajen ku kumaha ge. Emang kurang gitu. Weh. Aya sejarah I love you-an ieu mah. Sia mah ka mana bae. Bendera sangsaka merah putih, kemudian keris Bung Karno, cincin Bung Karno. Begitu Bung Karno pupus teu aya ngehiang datang, termasuk bendera sangsaka merah. Kula ingat pada tahun 71 jam 11:30 imah ieu keneh datang jalan dapur. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kula dibuka nanyakeun abah keur sare diajak ku kula.